Roy, Rismon, Egi, Pak Amin, Tipa, ente tong ngarasaruwih bener tibatan batur, ente disokolokeun ku kolot rek naon, tuluy we dengan kagorengan batur aya. Ente boga enteng teu di imah, ye ente keur ngajabat keur dipake ku negara sarua. Ente ge ngahep-hep, cicing, da menang duit. Nah ini yang geus teu dipake tuluy ngorehan kagorengan batur. Tuluy ngomong di media di ditu di dieu ngoceh dewek apal ente supaya lo batur supaya lo baru percaya ke di mana kena ku hukum hayang dibantu pan biasa di mana loba CS sok dianggap bener sika nu moal paeh we ente hirup geus karolot orai wae nu megar paeh komo ente saya buka otak teu